biasa sekedapan betenawang surmarganipun peteng penggali dangu-dangungan di kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun ulu kaset ari urang mah ngabogaan adat istiadat jeung ngabogaan budaya di urang ari budaya di urang teh adat di urang teh nyaeta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan ipis lapis kana tapel hartina malapah gedang Gus Sidik salah ya kelana ulah getas harupateun ari panginitan tina durukan kaituna teh kadang-kadang jadi ruhak jadi lebu geus pasti lain kadang-kadang panginitan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak jadi lebu tuman eyang kelana anu penting mah urang we geus salamet tapi lamun diantep ieu bakal dedeyeun bakal tuman kasep sing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sabab ratu tarang hukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng kadang kege bakal karasa ku dirina ulah ku urang aya balitunganana sepuhnya sabab ari manusia beda jeung sato naon beda ceuk rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teh sering naon beda unggal lalakon oge beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi aja lemah mah pan saja barati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan nya kan sa tuh mata kedah was-pawas ge kulan urang mah ngeureuyeuh nikreuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan asa ulang urang ngewaan ka batur ulah geureuhan ka batur kadar batur dek ngewa ka urang sabodo asal ulah urang we benci ka batur tuman eyang kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh nyaeta hak Pandawa lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna kene gara sok aya anak eyang teh sabaraha hiji tilu hiji si Uwa Dastarata dua si Bapa Pandu Dewanata tilu si Paman Widura ai hidap anak saha putra si Bapa Pandu ari Kurawa anak si Uwa Dastarata tuh geuning eta aya hakna kene sarua da puguh saturunan atuh sarua sakaruhun atuh kulan tah kitu kanca sumuhun numatak teh oge sanajan bari saturunan tapi ngaran beda nyaeta nu hiji disebut Kurawa nu hiji disebut Pandawa sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme setiap dualisme bakal beda paham setiap beda paham bakal pasea ai pasea tuh nu bener duanana ge tuh nya aya nu laras tuman eyang kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh nyaeta hak Pandawa lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna kene gara sok aya anak eyang teh sabaraha hiji tilu hiji si Uwa Dastarata dua si Bapa Pandu Dewanata tilu si Paman Widura ai hidap anak saha putra si Bapa Pandu ari Kurawa anak si Uwa Dastarata tuh geuning eta aya hakna kene sarua da puguh saturunan atuh sarua sakaruhun atuh kulan tah kitu kanca sumuhun
Numatak teh oge sanajan bari saturunan tapi ngaran beda nyaeta nu hiji disebut Kurawa nu hiji disebut Pandawa sedengkeun setiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham, setiap beda paham bakal pasea. Ai pasea, nu bener duanana ge. Tuh. Ya. Aya nu laras. Ulah kasih. Eta kapan aya hak kaula pikeun nyokot kerajaan? Oh, si horeng. Si horeng maneh kitu teh dek ngudag-ngudag kakawasaan, dek ngudag-ngudag kapangkatannya. Nepi ka tega rek neungelan Kurawa, dek ngabasmi Kurawa teh rek nyokot kadudukan, dek nyokot kakawasa. Kasawaan. Kawasaan. Tak geuning saha teh catrik teh cu? Si Rohman. Alus pisan teh bibir teh jang. Tuh. Geuning maneh ayeuna depang ini tante tetep tina durukan sabab anu diudag-udag teh kakawasaan. Aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh. Aya pagangan yang ulang. Tuh. Aya udang di balik batu. Si horeng anu diudag-udag ku maneh teh kakawasaan cing inget Bima, cing inget sakali deui. Cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya atawa beh dituna kapangkatan, kadudukan tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Pangkat jeung kadudukan. Sakali deui saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Sedengkeun ceuk pangeran lamun mangeran salian ti ka Allah musyrik ngaranna. Ari musyrik di mana datangna? Di mana? Ti iblis. Tuh. Jadi sing inget lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran negara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran negara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna jeung keur kapentingan partaina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik tanu kitu, ai musyrik datangna ti iblis. Tah, kari mikir manehna daek dipingpin ku iblis atawa embung? Eta ana daek dipingpin ku ririwa. Ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apaan maneh teh manusia. Tadi dia mana atuh anu disebut mulia teh manusia teh nu kumaha? Ulah waka ngeunaha teh dumeh manusia disebut mulia. Ulah waka beukah liang irung dumeh manusia disebut mulia. Mun ceuk basa ayeuna mah nepi ka pelbah mana konsekuensi mana salaku manusia teh? Mana manusia teh? Anu disebut mulia teh konsekuensi na manusia anu disebut mulia teh nu mana jeung kumaha? Yang disebut mulia tapi malu. Sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusia anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana dina jalan Allah. Telepat sepuh teh aduh. Ya. Pikir kumaha? Ayeuna Kurawa kitu, ayeuna dek diturutan ku maneh atuh sarwana paingan tadi ceuk eyang geuning tadi nu pasea mah eueuh nu bener duanana. Dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea sepuh. Ayeuna maneh rek nyokot kakawasaan. Ya karayat, heuh saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat. Ieu, ayeuna dek parasea. Ieu, nu di luhur parasea. Hah? Kasebut wakil rakyat. Kasebut wakil rakyat maneh teh teh di karaton teh gere parasea parere omong padu peureup. Nah nu kitu teh wakil rakyat kitu. Nu gelo nu kitu mah. Nu gelo nu kitu mah naha nyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah ceuk nu ngarti teh tuh. Dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh. Wakil si Muhammad Ali nu kitu mah. Tuh. Nu garelo kasep, nu garelo. Mana profesional eueuh anjeun lamun ayeuna hidup dek ngadu peureup. Nya.
ngerakeun ulah kitu cenah ayeuna keur Kurawa dek nyokot ka kawasan pek bikeun heula we. Nah iya bikeun heulakeun bae Bima cing inget da moalilah jelema jadi raja jelema jadi pejabat jelema jadi itu teh moalilah cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Lain sepuh dewek nu batuk mah. Ampun teh euy. Aduh dibuka baju dek euy. Ya. Da juragan abdiasa mah tilas raja kapungkurna nu matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak jigeuna. Tah nu matak dewek mung pipilueun kana urusan politik teh kitu. Politik teh sakurang-kurangna mah bisa ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Heeh. Sakumaha nu parantos disaurkeun ku kasepuhan juragan abdiasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh pajarkeun teh cenah ke rakyat, untuk rakyat, ke negara, ke bangsa, sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Kaitu nama ujung-ujung nama mentingkan pribadi nawe golongan anak jeung partai na. Nu kadenge ku aing. Nu kadele nu kasaki. Nu matak tong dipercaya teuing ge malah. Heeh. Gede bibir kitu mah raya kajatan. Duh. Maon geus ieu mah da hees wae. Ka dieu atuh ngobrol di dieu. Jeung aing. Aing ngaringkuk we. Leres nun. Tuh, degekeun. Ieu. Bikeun heula we. Mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus nagara jeung bangsa. Pasian kasempetan. Bere kasempetan. Lamun manehna engke teu kapake moal ku maneh ku rakyat sabab naon? Sabenerna ieu mah sabenerna upama ditinggal ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat. Lembaga yang paling tertinggi maneh mau ukur wakil-wakilna. Rakyat sabab naon? Aya rakyat mah pikeun ngadaulat. Ngadaulat. Leres. Lembaga yang sangat paling tertinggi mah rakyat. Yang sangat paling tertinggi jeung luhur. Wah, bener. Dipikir-pikir pada rakyat itu. Yang paling tinggi terluhur, teratas. Yang paling terujung teh rakyat. Bener pisan euy. Kasauran sepuh. Wah, gaya nu mencong bulan rakyat. Ulah kasep. Bere kasempetan ke di mana maneh geus Kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararaek. Bari jeung diseredna maneh teh ku rakyat deui. Sajabi tos gaduh pangalaman teh. Sabab naon? Ti ayeuna maneh diajar pangalaman. Tina pangalaman ieu. Pek geura pek jadi rakyat heula kumaha carana. Karasa jadi rakyat. Kaharti ieu teangan ilmu na heula ilmu lahirna ilmu batinna